Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk video pertama buat channel Yudi Dado di YouTube, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dua duda. Sehat dulu dong. Sebelum memulai bincang-bincang pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yuk Agama berdoa. berdoa Berdoa dimulai. Masuk pertanyaan. Kenalin dulu dong siapa nama-namanya. Saya ngaran siapa? Manusia saha? Ngaran siapa saha ya? Astradinga. Ricky dari mana Ricky? Dari Rencong, dari Bandung, dari Banjaran, dari Kabupaten Bandung. Ya, jadi saya yang pakai baju hidung ya. Abdi mah namina Dani. Dari Bangka. Di Manggarai Tengah, Siti anu tereh kababat ku komplek ayeuna. Oke, langsung ya ke pertanyaannya, Mas. Ya. Ke panjang ting video aja. Sejak kapan jadi duda? Sejak kapan jadi duda? Saha we? Sejak kapan dia udah? Sejak kapan jadi duda? Tahun sabaraha meureun mangnya? Tahun Sabaraha sabaraha. ngaduda. Tahun seberapa nih? Aya meureun kana 7 naon 7 8 tahun. 8 tahun Eh, ya. naon, 7 tahun ngaduda 7 saya. tahun 7 ngaduda, tahun. cenah. 7 tahun ngaduda. Beak sabun saberi. Oh, sabun-sabun dan tengah jual. Ai Mang Iki sabaraha sejak kapan nih senang jadi duda? 2 tahun tapi mah. 2 tahun. Nah, ieu mah sakedeung kene lah, sakedeung kene. Kan Ieu bapak. 7 tahun. Tapi mah bager mah. Tapi mah 2 tahun ngaduda. Mina ngaduda. Astagfirullah. Langsung. Nah, habet jadi duda cenah. Apa? Cing. Sik maneh laki. Jadi mah hiji heula we mang hiji heula. Laki lah we laki. Nah, habet jadi duda. Ya intinya mah orang mah lain jodoh. Sakumaha diperjuangkeun ku diri urang. Sasi rumah tangga nu hayang bubar, nu hayang jadi duda saha. Eueuh kabeh oge sih. Cing, kumaha? Benar. Cuma di sisi lain kan aya perbedaan pendapat lah. Naon lah gogoda ngaranam kawin detik keneh gitu baheula gitu. Oke, Cing, Mang Dani kumaha cenah? Nah habet jadi duda. Nah habet bisa gitu. Nah habet bisa jadi duda. Aduh, kumahanya nyaritakeun. Sok sedih mang saya mah aslina. Cing caritakeun we atuh da ieu mah raramean lah nya. Ieu teh kudu kasih jeung nu mana ieu teh heula jeung nu Ah, mana. emang seberapa kali ya? Duda seberapa kali ieu teh? Emang seberapa kali? Kadua kali mah ayeuna Dua teh. kali cenah, Nah, kedua ieu kali. we. Ti dia mah anu kahiji meureun lain jodohna da saha nu hayang atuh ayeuna nya ana urang geus kawin. Manehanana otomatis kan aya geus kawin mah kumaha salakinya mangnya? Bener. Mangnya kumaha salaki. Bener. Ieu mah manehanana naon? Ngadon nutur-nutur buntut bujur hidungna. Oh, Ulah mencet hidungna jadi ieu mah aya nya masalah keluarga Tah gitu. eta Pihak jadi dulu. jadi otomatis kan ka saya oge kan teu ngeunah lamun misalkan eta ka nasi ngabela sebelah pihak gitu. Iyalah. Kuduna nu jadi kolot mah nu kahiji mah nya nu jadi kolot kudu bisa panengah lah gitu. Nah, saya teu tahan Ka orang mana, Cing? Ka orang mana baheula teh, Cing? ka orang kokoh mah. Ka Ayeuna orang kokoh. orang kokoh. Ai Mang Iki baheula orang mana wae, Cing? Seberapa kali cenah? Namanya kahiji ke orang Garut teh. Orang Garut, ayo orang Garut di dia. Komen. Terus kabeh orang Garut gitu tapi ya. Aya meureun bener oge. Orang Garut cenah. Tah, iya ya deui pertanyaan. Ngomong-ngomong, seberapa kali cenah jadi duda teh, Cing? Mang Iki heula. Mang Iki heula. Mari kieu we nu kahiji we ieu mah. Jawab jujur mang sok. Kumaha? Ieu mah kan permintaan netizen penonton. Netizen. Gitu. Jadi urang teh kudu jujur gitu. Ya jujur orang cerita tadi. Seberapa kali cenah, Cing? Seberapa kali? Cing mimiti kawin teh tahun sabaraha cenah? Tuh deui. Poho deui. Seberapa kali we? Tilu. 3 kali. Isi
isin aduh tilu. Orang mana wae Orang gitu. Garut, orang Jawa, di Bali terakhir. Aduh, jarau gininya euy. Jodohna teh. Berkelana, baheula. Cing aing Mang Dani 2 kali saya mah. 2 kali ke orang mana wae tah. Nu kaji kan nu tadi diceritakan Orang orang Popo. Popo, kan orang Cidaun. Cidaun. Tah, lilaan mana eta teh? Lilaan anjeun anu kadua anu satahun ya rumah tangga oge gitu. Eta teh paling lila satahun Paling teh. lila soalna naon. Kumaha ya kisahna. Aduh, sok sedih. Cingkel ini ceritakan aja rada penasaran itu cing. Rada penasaran itu kumaha. Aduh, ya teh kumaha mangnya. Ya jadi kieu geus anjeun nu kahiji nya masa anu tadi teh ini. Nah, papanggih anjeun urang Cidaun gitu. Terus. Bobogohan sabulan daek narimakeun kayaan kabeh. Kawin selama setahun, rumah tangga pas non hamil nyata ya gitu kan. Aduh, gimana rada sedih kalau rada sedih. Taya ka mana ya teh kayak Nya ngantunkeun gitu mah. Jadi pas lahiran budak mah salamet lah. Jadi duda nu kadua mah ditinggal mati gitu. Nah, tinggal mati gitu. Ieu mah minta doana we nya buat istri anu Doa ditinggal nya nya kasadayana. Al-Fatihah. Amin. Geus lah enak mah happy we enak mah. Ya didapatkeun jodoh deui Hmm. bener gitu. Bener, Amin. amin. Gitu bisa narimakeun lah. Ya, pertanyaan di jang duaan ya. Pas ngaduda, kumaha rasana ieu ngaduda teh? Rasana ngaduda teh kumaha? Tanya ciga anu ditangga gelempar memang ieu mah. Cing jawab. Tapi Pangiki jero, we biasa. Tapi jero Pangiki we mah biasa. Ya, saha nu ngeunah ngaduda? Hayang naonnya? Hayang ngeunah teu bisa. Ulah yang ngaduda. Capek sebenarnya. Entok. Heuh, naon wae. Tong hayang jadi duda cenah. Tong hayang jadi duda entok. So, emang Dani naon kumaha rasana cenah ngaduda? Aduh. Mimiti ngaduda dipisah. Terus nu kadua ditinggal mati. Nah, eta rasana kumaha ye? Pasti beda ya kan? Pisan tanu hate emang aslina. Nu kahiji lah Nu kahiji mah nya motivasi malah cari yang terbaik deui we gitu. Anu bisa narimakeun sagalana komo jeung kolotna gitu. rasana, pertanyaan teh mah Oh, rasana. rasana ngaduda aduh. Peurih mah aslina. Peurih. Tempo urang keur gering eueuh nu ngurus. Ah, eta Tah bener. eta eueuh Benar. nu ngaranna kan nu ngaranna pamajikanna bisa jadi indung, jadi Bener. babaturan curhat bisa jadi lanceuk sagala gitu. Ayeuna mah eueuh mah. Nu disebutkeun teman hidup teh. Tah disebutkeun teman hidup teh eta gitu. Bisa nutupan kakurangan rasana mah teu ngeunah sabarna mah ngaduda teh. Eta kan ulah jadi duda gitu Ulah ngabeja. jadi jomblo, ulah jadi duda. Tegeuna. Benar. Tah, usia pernikahan teh cing sabaraha lila ewang gitu kan geus sabaraha kali kawin ya. Sabaraha usaha. Usia pernikahan. Baheula sabaraha lila. Pas keur kawin Nu bertanya. kahiji sabaraha, nu kadua sabaraha, nu katilu sabaraha gitu. Cing jawab Bang Iji. Hiji mah 3 tahun. Nu kadua ngan satahun, nu katilu satahun. Lain menilai gitu mah aslinya. Ayo mangga sabaraha cing Mang Dani Ah, teh? nu kahiji mah karek meureun sausia hamil kandungan meureun tah eta. Oh, heuh benar. 8 bulan 10 bulan lah gitu. Lamun nu kadua mah nya eta satahun gitu. Baroga budak teh ieu teh. Boga saya mah. Di nu kasabriji ya Mang Iji. Hiji, nu kadua 2 hiji, nu katilu teu boga. Oh. Nah, teu boga Ada boga kitu teh di nu katilu teh. atau kurang kumaha itu? Lain kurang jero. Can siap. Oh, Can sia. Pikiranna can dewasa. Tah ini mah langsung nya ieu ke pertanyaan terakhir ya ame durasi videona teu panjang teuing, meh teu jenuh. Motivasi jeung para duda ye anu penonton ieu ye. Cing naon ye di Mang Iki. Kudu kumaha ye anu duda-duda di masyarakat. Ya intinya mah usahaan bener, milik pemajikan anu bener, bisa narimakeun urang, kayaan urang. Ya intinya mah jeung kaharepna urang kudu bisa narimakeun, saling narimakeun lah. Tong saling ego nu digedekeun. Bener. Tah eta kunci pernikahan yang Ya. sukses teh nya. tah eta. Tah cing di Mang Dani naon cenah motivasi jeung para duda anu di nu keur narongton we mah khususna. Dan nu kahijina mah sarua lah setuju jeung Mang Iki lah gitu. Ngan jeung naon sih? Ulah putus asa lah nu ngaranna jadi duda mah jeung kadonan motivasi jeung ngaduda teh ulah wani-wani ngarusak awewe lah gitu. Oke. Nah,
untuk episode pertama mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah datang di studio Yudi Dado. Ya, siap. Sawang Suna mang. Tong kapok ya. Oke. Asal nanya nawi temu jero. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.